Aduh, nyai kamandi deh suka nangis areueuh juga kieu. Yang jawaban tong ngemplong. Miluhna hayam. Kamandi kitu suka nangis eueuh saha geuning euy. Ari isuk-isuk nyareat mau gening menang rejeki. Kang. Nyai mau naon, Cing? Teu nyaho mau naon dinya? Ya, Kang, nyai teh hudang sare. Aprak-aprakan. Donna tangga kalah. Shh, ulah sok suudon, Kang. Ya, nyai teh isuk-isuk teh hudang sare, Kang. Nyai nyareat. Ya, pati hayam geuning juga kieu. Nyareat naon deui? Lalaki bisa nangan suudon bae. Nyai teh tas nyareat, Kang, nangan dahareun. Langsung kana intina bae atuh gara deui. Naon deui nyareat naon? Mau dibere sekalian. Naon deui? Nah, gitu dong. Yuh, ini ribut bae kana barang dahar mah. Buru gara nyigira buka. Buru. Moal bener, Kang, di luar mah, Kang. Di jero yuk. Buru gara dibuka. Wah, Yeuh, ke heula geura. Yeuh, Kang, ari barang tuang kudu ngadoa heula amih jadi daging, amih berkah tuangan nu kurang dituang. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mata nih mata nih gue pak. Ring suruh ayeuna mah euy. Buru. Beres. Aduh, si Akang rapih can nya. Kang, tuang heula. Geus siap ya? Asak dinyi. Asak. Bener pisan, akang geus lapar. Ayo, Kang. Ini bukan daging hei euy. Alhamdulillah, Kang. Nyai menang rejeki. Alhamdulillah, yuk atuh ah. Ayo, Kang. Tadi isuk-isuk teh Nyai ulin kasih mamah, Kang. Ari pas mamah keur mencit hayam. Sip. Kocok lah, Kang. Rasa nyeri beuteung lah euy. Koda-koda nya. Ulah lila, Kang. Sok beung aleuy heula. Oh, nya tuh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ayo gimana? Ayo gimana? Aduh. Beuteung geus kosong. Kari ngeusian deui. Pasti gede eusina ieu mah. Ayo nya kepada tuang. Bari dahar sorangan. Oh, nikmat. Madih, aduh kelambek-ambekan. Kamu madang nya. Duh, Gusti, teuing aing mah keur main mah bodol. Kalah dioyak-oyak dasar jelema burung meureun. Dahon naon lalagragan gak kieu. Batur mah imah beuki lila teh beuki hade, gedong sigrong. Ieu mah beuki lila kalah beuki reyod. Bener ari jalma soleh mah jeung sabar pasti aya jalan. Hiji deui euy. Jauh ya. Pucuk dicinta ulah pun tiba. Sing soleh cicing.
aing mah sese teuing ngasih euy. Aduh. Aduh. Kumaha ieu carana? Lamun dilasotkeun ambruk. Lamun dicekelan pogog laku ieu euy. Selamat. Beres. Kunaon di Kang? Teu nyaho nyi. Jelema teu puguh-puguh ngabeberik akang. Aduh. Jelema di mana Sugan? Di jalan teu puguh-puguh ngabeberik akang. Coba mau pedong deh juga kitu. Astagfirullahaladzim. Boh jelema gelo Kang. Meureun nya mah gelo meureun. Masalahna naon di Kang? Teu pira masalahna mah kadang heureun awewena. Paingan, untung balik selamat oge. Ya Kang, dengekeun nyai ngomongnya. Ya, ngaran-ngaran jelema masalah Kang, akang kudu serah bongkokan, arek dibeureum, rek dihideung, rek dikoneng, akang kudu narimakeun kasalahan akang. Ayeuna mah akang mangkat ka ditu terus akang minta hampur. Manya, tuh cek abdi ge kumaha? Ieu gadun dibabawa ku eta teh yang luhurna gunung masih bisa didaki. Cerona laut masih bisa diojayan. Tapi jeroan hayam ayeuna sabaraha sakilona Kang hargana? Sila 100 kadinya. Heuh panuh dengan sangu Kang. Berangkat pekantunan terus. Masalahna mah ieu beuteung Kang. Kang. Hanjakal nyai mah kawin jeung akang, lalaki meni teu boga pegangan hidup. Rumasa akang terbuka pegangan hidup. Ngan lamun nyai hayang mah nu langsung dipegang langsung hidup. Kang boga. Kang. Hah? Ya. Isuk lamun jadi ke pantai, nyai hudang kenana subuhnya Kang. Kumaha deui rikat-rikat teuing? Nyai yang nempo sunlight Kang. Hah? Sunlight? Kok dipipir ge sunlight loba? Ih, lain sunlight eta. Sunlight anu matahari muncul geuning Kang isuk-isuk. Sunrise biji panon poe. Teu eta sunlight Kang. Sunlight deui. Heueuh eta tapi pokona mah nya. Janji. Nya sok atuh. Lah nasib jadi konten kreator. Mikiran ide berhari-hari, ngedit berjam-jam. Ari pas di setel ngan samenit, epi-epi henteu lieur nya. Lah, kalah pogong pagawean siga kieu. Bener pisan nyi. Bener-bener lain mantuan mikir. Oh, Gue keur mikir. Kang, Hah? apal tuh Kang? Naon? Sing goreng teh lain tina dahareun Kang penyakit jantung jeung darah tinggi teh. Atuh tina naon ye? Tina cicilan Kang. Ya, eta aya 2 faktor Kang. Anu mantak jantung berdebarna tarik geuning. Heeh. Anu kahiji jatuh cinta, Heeh. anu kadua jatuh tempo Kang. Oke nyi. Heeh bener. Mani keteripu. Aduh, Hari pamajikan teu cara baheula mah mani siga kembang desa. Kaditu kadieu bager, mani somea, mani imut. Nah, ayeuna mani siga kembang api jol. Cileger beta kau boga salah saeutik gen. naon? Sembarangan ari ngobrol. Majarkeunana meureun teu kadenge. Eueuy. Subuh jujurna da. Eueuy greta mah nyi. Lah aing mah di imah mending geus teu boga nanaon. Dahar kudu aya deungeuna. Lah suluh eueuh teu boga. Geus geuranya gandeng ulah ambak-ambakan bae. Naon? Kudu lah makan-makan bae. Kudu nyengir bae. Teu boga beas nyengir, teu boga suluh nyengirnya. Pangabutuh di imah loba kudu nyengirnya. Geus we kawin jeung Kunti.
Ini nyengir wae moal poe. Duh, teu mikir pisan teu ngarasakeun jadi pamajikan.